Ayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere sing aing mundur ganti ku aing ini dah sambal terasi asinan Lajeng naon pan kitu Pak jika sam domba atuh ngalandaun sampe nah jiga domba ke dari sia sok meuli ke jo padang tarapan eta teh lun sampe nu kieu na domba segala oh nanu kitu Pak nu kieu lun sampe Pak kenapa pokoknya tes di mana Bu abi teh keur neangan sampe Pak butuh sampe Pak wah di dia mau mah teu boga deung da di dia mah di pelakan ge kadu tuh diganti tuh sugar aya nu jual tuh sawa aya di belah dia mah duka sugan sal apal teh sal tangga sampe heeh ajaran atuh kalandeuk ka ditu lo banu di karbon tuh tapi eta kebun saya tak eta teh emang maman tuh nu itu nu juju araya dari kebon ge jeung we cobian araya beureun sok atuh mohon siapa ya kaisa tuh alat tuh daun gedang tuh mamah beukian ieu campur ieu ya hah jeung nyampuran ieu tuh alat tuh bakat capek bisa masa kalian atuh nyedok bokong hiji kumaneh capek di mana cenah kan jual sampe teh wah bener si gua kebon kaduna halus kieu wah tepurun Pak lah Jung sekalian dah sia mah kabina-bina teuing atuh jika dititah teh tepurun ya aduh panas kieu mah jangar apa kana sirana we tepurun dah nah meuni muat pisan paisal dititah teh geuning mot aku mah heuh dititah tadi bapak ngoret maneh ka cicing wae ditang ngundir daun gedang embung sieun nah sieun naon atuh paisal sia mah berang ereng-erengan sieun-sieun wae anjing we bapak tuh itu sieun mah ngaranna ge di leuweung keker sia dititah teh mah kabina-bina teuing hese pisan sia heeh iya burik ngejaan info teh teu waras pisan cenah ayaan keudang mah teu daerah Batur mah aya anding eta teh pada di Batur naon luput ayo wani tahan luput buru Paramai teh. Hari ini. saya maling karunya kehead bae anjing penting mah aing bahagia we ayeuna malah Aduh. Anjing aya suara naon. Nah, tuh. Waduh, keur mundar. Di luar sana ini. Anjing. Kakak dikuk balik. Oh nyaho. Cing, angker ditembakan. Ajaran kok aing tina HP. Kumaha? Cicing. Suara juri. Oh, kalau mampret juga. Mampret dari itu. Karunya ding. Lebok anjing. Bae aing ge sok remen di gawean goblok. Kenapa tuh? Kunaon nih? Sal. Mana apa Sal? Apa? Hah? Tadi teh keur ngala pucuk gedang cenah. Ayo jurig Sal euy. Jurig. Tah, koream yang sampai ya. Ayo jurig terus ah. Lu bener. Mana bapak mana? Kabar di itu tuh. Lu bener sih bener. Ayo jurig tuh, ayo suara naon Sal euy. Ih, alah, bapak urang ka ditu euy. Mah tuh Sal euy. Jangan kasih wari wa. Wah. aduh tadi mandeh suara naon sal mimiti teh kuk cek opat teh kuk juga teh jalma nah itu teu lila teh anu cicirihilan seuri awewe Ya. Aya naon wa? Ih. Wa. anu cicirihilan Ah buku akur kurang wa euy. Ih. wah aku naon Aya suara naon kitu euy. Anu kukukan jeung seserian sagala. aduh aing naon Iya. Untungnya tadi minta ka urang. nah asup aya curi tengah poe Tuh, kumaha tuh? Ah, lain wa, jurig lain wa. Asap geus aku aya beurang aya jurig wa.
Ya, wadah biasa lagi urang sing tarayana naon sing sorangan ge di dieu. Bukan marengan we meureun Pak. Aduh, aing. Untung aing. Ya keung kieu kan. Sakada Yang balik we tuh ya, Plah. Balik we. balik mau terus aing ngalah sampeun lagi ah. Tungguan. Iya, Plah. Nasi atas di mana sore, Ding? Kasih lama nuk Bang. Nasi kasieun kan. Nasi naon? Ngalaman di mana sih ya? Ti ditu. Anu disada cenah ding. Sada naon? Tah ada sia kunyuk. Tah, Nah sia kunyuk. ih gua si odi heueuy mah. Iya anjing yang sia nak aing teh sarana kitu pisan babah. Sianya sok rek naon sia? Si burik Bang. Nah ada si burik. Nah deketang di titah aing mah tah. Nah sia nya sieunan ke na kumaha aing mun silaka. Heureuy Bang, heureuy. Iya nya. Kaburik. Teh sianya kahen. Aing sih. Cungur teh sianya anjing sieunan aing kumaha mun silaka kahen. Si kunyuk. Bukan aing curi sisa di ya. Kahen teh sianya. Jadi. Coba atuh boy. Bobogaan eta ya eueuh. Kahen sia kitu kunyuk teh lah. Awas sia saroding ke ku aing sia kunyuk lamun papanggih deui. Teh sieun bos di antos. Kunyuk sia kitu babah. Kahen teh nya. Bon lah si kehet kalah kae sarodi paling ajak ke kebun. Ading ya bangga kebun ya uang ngalah nangka omas Gak Bang panas poe kieu atuh. nah sia teu beuki nangka omas anu asa kadu nih Masa kadu. ku aing dibereng ke sia hayam sak seubeuna ku mah Benar Bang. bener Ya betul. ya. Aduh si cumur naon maksud ninggalkeun aing. Jangan ditinggalkeun aingnya. Ya kumaha cumur aing pangena geus naik sia teh. Aing karena apa nak wakasan ilit atuh. Iya atuh. Tanggung pisan sianya. Mana tangkal nangkana? Iya tangkal nama dina kebonu itu kayak sakedeung sok heula ieu ya engke atuh santai heula aduh tah ding deuleu ieu mah keur nyieun babalongan ding maksudna teh nyebor anak kadu aing tah ieu nama sia memeh ngalah nangka tah ieu paculna ame tereh sok aing kudu digawenya digawe heula bantuan ke ngalah nangka sia. Naon teuing? Naon ting naon? Aing kudu digawe ieu. Heuh ayeuna bantuan gawe heula tah. Ame tereh digerebegeun. Sok. Naon teuing? Aing kudu digawe. Tah eta beberes atuh maneh tah. Heula. Kanapkeun gitu tah. Nyaang ka ditu nya tanehna. Naon? Sok kadinya teh. Pangke ngalah nangka. Sok. Cumur ngomong ngalah nangka. Jakal titah digawe. Montong kalah ka kuku lutus atupan engke lamun geus geus ieu ngalah nangka. Lah, untuk buruk. Nah sia mah huntu buruk head. Sok siapan ieu teh sia ek melak lauk naon di dieu engke wong pelakan di kos nu itu. Sok maneh pelakan ku maneh atuh ieu mah. Terus engke mun gede lauk naik jeung saha? Nah jeung aing atuh lauk nama sia meureun ke ku aing dibere. Jadah sudit teuing. Aing kudu melakan lauk. Cih, nah haram jadah sia mah. Pan kege meureun sia ge meulem, rek mais, rek
ngagoreng kemarin dibere ku aing. Yang geus suatu na balong aing ai kitu-kitu keneh mah. Kudu melakan di dieu aing, karugi-rugi. Ai kitu sia boga balongna. Nyieun aing jadi karang. Enggeus kaed sia mah kukulunung we sok guat gawe we ame teh anggeus kewe ngalanangka. Lah. Najis lah. Aing ek balik lah. Nah sia kabina-bina teh soding bantuan kan ke ku aing. Najis aing keur ngeunah-ngeunah molor kalau ka dihudangkeun kalau ka nitah gawe lah. Nek ka mana sia? Balik. Kayak si boga. Sudi teuing aing kudu gadag tengah poe kieu. Mending keneh molor deui aing. Oh jor we sia mantog lah kerujit-rujit babal. Hehe deh. Oh kadekeun motor ya. Kira ku aing leumpang. Sudi teuing. Ji gue sia leumpang ek balik mah. Dolokeun ku aing mun aya pangabutuh deui. Moal aing moal daek-daek deui. Sarua aing ge sia mane pangabutuh aing moal daek sia ke ku aing. Ditah mantuan ieu najis. Jor mantog leumpang. Aneng lah, tong ngomong-ngomong, ribut jeung aing lah. Keher teh sia kalah ngajak ribut babal. Wah, gog teh. Keur ngeunah-ngeunah aing molor dari dihudangkeun ngajak ngaranangka. Ngaranangkaan teu ka dititah gadag sudi teuing anjing. Jaga kudu leumpang jauh deui haram jadah ieu mah. Wayahna ulah bapernya, da ieu mah ukur hiburan.